Guru, minta. Boga duit ke carana mah. Gawe luntang lantung lah juga simut ya. Kumaha nya yang boga duit tapi mau gawe itu. Kumaha nya hayang babari gitu instan ngalah duit teh. Bener duit. Wah, awewe euy. Lumayan nih mah besar. Neng, bade kemana itu? Neng nyari rawa, hah? Oh, nyatu neng. Iya mah deka HP payu jual 2 juta euy. Kumaha urung keuna ada gitu. Iya malah mau dijual ya mah kanyat meuli imah sakecamatan Cimaragas deh kayo euy. Iya wah yang gara-gara payu deh kasan. Kadieukeun HP. Astagfirullahaladzim. Hah? Ning jadinya ngunapeun aku urang. Apes. Guru, minta. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah mimpi ya Allah. Nis, baturan orang untuk juk benghar ya? Hah? Nah bisa. Nyepet meren. Untung aja mimpi. Kalau bener spy mana mau bisa pulih deui deh. Lain, nyebut nama manehna teh indit ka hiji tempat. Ka mana? Ada nyebut nama indit ka makam. Nah, manehna menta-menta di makam. Terus isukna beunghar. Hah? Ohnya? Nah, bisa nepikeun ka kitu. Aya puguh manehna ge nepikeun ka beli pesawat. Wah, hebat. Nepikeun ka bisa beli pesawat kitu. Dan ka makam ketan. Kemana tuh? Oh, karek inget manehna teh kamari menang bantuan ti pamarentah 1 miliar. Oh, palingan. Berarti lain pedah ka makam. Heeh, lain. Dan enengan makam kayak sak kampung gitu. Ai. Makam ai. Naon ya euy? Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Aya naon maneh ka dieu? Abdi teh ka dieu teh hoyong beunghar, Mbah. Sia teh urang dengan cicing di kebon sia kalah menta ke beunghar ka aing. Tapi gampang. Kumaha carana, Mbah? Maneh kudu mawa sasajen ka dieu. Nu kumaha sasajena? Yo, kupingkeun ku maneh. Ji, kudu mawa cai. Cai naon Mbah teh? Cai herang we. 2 mata sangu. 3 jeung deungeuna bebas deungeuna. 4 kade dina piring ulah dina daun. Ya, siap. Kitu hungkul.